Punten Kang bade tumaros kumaha hukumna istinja ku tisu sapertos dina pesawat nah tiasa nyucikeun atanapi henteu hatur nuhun. Jawabanana eta tisu bisa nyucikeun samartabat tina rang batu. Sakumaha keterangan dina kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah juz kahiji halaman 87. Ammal waroku anapun ari kertas sapertoskeun tisu alladzi la yasluhu lil kitabah anu teu pantes dipake nulis fa innahu yajuju al istijmaru bihi maka sanyana kalakuan sareng tingkah meunang istijmar meunang cebok ngagunakeun eta kertas tisu biduni karohatin kalawan tanpa aya hukum makruh. Wa inna ma yukrahu al istijmaru bima lahu qimatun maliyatun pasti na dimakruhkeun cebok teh tatkala cebokna ngagunakeun perkara nu berharga. Idza ada dalika ila itlafihi di mana-mana cebok ngagunakeun perkara nu berharga teh matak ngaruksak kana eta perkara nu berharga. Au in qasti qimatihi atawa matak ngurangan kana nilai harga jualna eta perkara nu berharga tatkala geus pake cebok. Tapi faidza kana ghusluhu ba'dal istijmari tatkala eta perkara nu berharga sabada dipake cebok terus dikumbah aw tajpipuhu atawa digaringkeun yu'iduhu ila halatihil ula nepikeun ka kembali deui kana tingkah semula harga normal fa innahu la karohata fihi tah lamun dikumbah tuluy digaringkeun deui eta perkara nu berharga sehingga nilaina lamun dijual mamal mata kurangan tapi kembali kana asal eta mah teu aya hukum makruh. Oge sakumaha keterangan dina kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 27 faidatun suatu faidah ya juzu al istijmaru bi auraqil bayadi meunang istinja alias cebok alias ombeh ngagunakeun kertas bodas sapertoskeun tisu al khali an dzikrillah anu kosong tina tulisan zikir ka Allah kama fil i'ab sakumaha keterangan dina kitab i'ab ngan wa yahrumu al istijmaru bil judroni al mauqupati haram hukumna istijmar cebok ombeh ngagunakeun tembok anu diwakafkeun wal mamlukati lil ghair jeung ngagunakeun tembok milik batur haram teu meunang eta ombeh cebok ngagunakeun tembok anu diwakafkeun ngagunakeun tembok milik batur. Qala Husin Mim tah ieu teh pendapat Imam Ibnu Qasim wallahu a'lam bishawab.